Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal maqalatus sadisata asrah. Wal maqalatu sareng ari maqalah asadisata asrota anu nomor ka 16na. Nabi Sulaiman ad-Darani eta tetep katampi ti Abu Sulaiman ad-Darani. Abdurrahman ibni Atiyatin tegesna Syekh Abdurrahman putra pamegetna Atiyah radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anu ti itu Syekh Abdurrahman. Wadaronu sareng ari daron qaryatun eta hiji kampung min qura dimaskin nu tetep itu qaryah ti pirang-pirang kampung nu aya di kota Damaskus. Mata parantos pupus Syekh Sulaiman ad-Darani sanata khamsa asrota dina tahun 15 wa mi'ataini sareng 200. Jantan Syekh Sulaiman ad-Darani teh pupus di tahun 215 Hijriah. Naon annahu sayaktosna Syekh Sulaiman ad-Darani qala eta parantos nyarios itu Syekh Sulaiman fil munajati dina munajatna ma'allahi sartana Allah ta'ala mahalur Allah. Ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika ilaih kana kaul anu neme. Ilahi nun pangeran abdi lain tolabda upami tiamah nyuprih Gusti ni ka abdi bidzambi kana dosa abdi laat lubanna yakin bade nyuprih sanya-nyana abdi ka anjeun Gusti biafwika kana panghampura Gusti li anna magfirataka kana sayaktosna panghampura Gusti ausau eta anu langkung luas min dunubi tibatan pirang-pirang dosa abdi. Walain tolabta sareng upami nyuprih anjeun Gusti ni ka abdi bibukhli kana kakoretan abdi biman il wajibi ku cara nyegah kana kawajiban auman isaili atanapi nyegah ka jalma anu menta mimma tina perkara paddola parantos nganugrahakeun Gusti kana ma indi disandingan abdi. Laat lubanna yakin bade nyuprih sanya-nyana abdi ka anjeun Gusti bisa khoika kana kadermawanan Gusti ai bikaromika tegesna kabageran Gusti. Walain adkholta sareng upami ngalebetkeun Gusti ni ka abdi annaro kana neraka la akhbartu yakin bade ngaberitakeun abdi ahlan nari ka penduduk neraka bi anni kana sayaktosna abdi uhibbu eta mika cinta abdi ka anjeun Gusti. Wal maqalatu sareng ari maqalah asabiata asrota anu nomor ka-17na. Kila eta parantos dicarioskeun naon as'adun nasi man lahu qalbun alimun ileh kaul anu neme. As'adun nasi ari anu pangbahagia nati manusa man eta jalma lahu eta tetep pikeun itu si man qalbun ari hate alimun anu uninga bi annallaha kana sayaktosna Gusti Allah ta'ala mahalur Allah ma'ahu eta tetep sartana itu si man fi ayyi maudhi'in dina tempat anu mana bae kana kabuktosan itu si man. Wabadanun jeung ngabogaan badan sobirun anu sabar ala taati kana ngalaksanakeun pirang-pirang ketaatan wal marozi jeung pirang-pirang kebaktian wa qanaatun jeung qanaah ai ridon tegesna rela bima kana perkara fil yadi tetep itu ma aya dina panangan min kismatillahi nyatana bagian ti Allah ta'ala mahalur Allah. Wasukunul qalbi jeung tenangna hate ingda adamil maklufati dina nalika teu ayana pirang-pirang perkara anu dikenal atawa pirang-pirang jalma anu dikenal.
Wa maqalatu sareng ari maqalah atsaminata asrota anu nomor ka 18. An Ibrahim katampi ti Ibrahim an-Nakhai anu bangsa Nakhai radhiyallahu an naon inna mahalaka man halaka qablakum bi thalathi hisolin ileh kaol anu nemi. Inna mahalaka pastina ruksak saman jalma halaka geus ruksak itu man qablakum dina samemeh aranjeun kabeh minal umami nyatana pirang-pirang umat bi thalathi hisolin kusabab tilu pirang-pirang perkara bifudulil kalami tegesna kahiji kuleuwihna dina obrolan leleuwihun dina obrolan wahwa sareng ari itu fudulil kalam ma eta perkara obrolan la khairo teu aya kasaean pihi eta tetep dina itu ma fid dini dina agama wa dunya jeung dina masalah dunia wa fudulit ta'ami jeung kusabab leleuwihun dina dahar wa sareng ari itu fudulit ta'am ma eta kadaharan la yu'inu teu mantak jadi nulungan itu man itu mahu ka itu si man ala dini kana agama wa fudulil manami jeung katilu leuwih dina sare wa sareng ari itu fudulil manam ma eta sare layang fau teu bermanfaat itu mahu ka si man fid dini dina urusan agama. Wal maqalatu sareng ari maqalah atas yata asrota anu nomor ka 18 an Yahya bin Muadzin eta tetep katampi ti Yahya putra pamegetna Muad ar-Razi anu bangsa Razi al-Waidi anu mapatahan lahu ka itu Yahya naon lisanun obrolan pi rojai dina masalah roja khususon pada khususna wa kalamun jeung cariosan fil ma'rifati dina masalah kamaripatan kharaja keluar itu Yahya bin Mu'ad ila Balkhin ka daerah Balkh wa aqama sareng menetap itu Yahya bin Mu'ad biha di itu Balkh muddatan dina samangsa Waroja'a sareng kembali itu Yahya bin Mu'ad ila Naisabur ka kota Naisabur wa mata sareng parantos pupus itu Yahya bin Mu'ad biha di itu Naisabur sanata samanin dina tahun ka-8 wa hamsina sareng 50 wa mi'ata ini sareng 200 berarti pupus nanti tahun 258. Naon tuba limang taroka dunya qabla an tatrukahu ileh kaol anu neme. Tuba ari kacayaan anu seueur liman eta tetep pikeun jalma taroka ninggalkeun itu man adunya kana dunya qabla an tatruka dina sateu acan yen ninggalkeun itu dunya hu ka itu siman. Ail khairu tegasna ari kasayaan al kathiru anu seueur liman eta tetep pikeun jalma soropa ngolahkeun itu siman amwalahu kana pirang-pirang hartana siman fi anwa'il birri dina pirang-pirang warna kasayaan qabla dihabiha dina samemeh leungitna itu amwal anhu ti siman wabana jeung ngabangun itu si iman qabrohu kana kuburana si iman qabla ayadhula dina sateu acan yen asup itu si iman hu kana itu kubur bi anamila ku secara yen ngamalkeun itu si iman makana perkara pihi eta tetep dina ma taunisun ari kesenangan fil qabri dina kubur wardo sareng ridho itu si iman robahu ka pangerana si iman bimtithali amrihi ku ngalaksanakeun kana parentah Rob wajtina bin nahyihi jeung ngajauhan kana larangan Rob qabla ayal qa dina sateu acan yen mendakan itu si iman huka itu robbah bil mauti ku sabab maut wal maqalatu sareng ari maqalah al isruna anu nomor ka-20 na an aliyin eta tetep ketampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramma wajhah. Naon man lam yakun indahu sunnatullahi ilaih kaol anu neme man ari saha jalma lam yakun eta teu kabuktosan indahu eta tetep disandingan itu si man naon sunnatullahi kebiasaan Allah aya adatuhu tegasna kebiasaan Allah wa sunnatu rasulihi jeung kebiasaan Rasulullah Allah aya sanuhu tegasna tingkahna Rasul
Wa sunnatu auliyaihi jeung kebiasaan pirang-pirang walina Allah. Ay ruhum tegesna urusana itu wali. Falaisa mangka teu aya fiadihi eta tetep dina leungeunna si man lam yakun naon sayun hiji perkara oge. Aya palaisa tegesna mangka teu aya lahu eta tetep pikeun itu si man naon sayun perkara yuk tadu anu diitung naon bihi itu se. Kila parantos dicarioskeun lahu ka Sayyidina Ali aliyin tegesna ka Sayyidina Ali naon ma sunnatullahi pertanyaan anu neme ma ari naon sunnatullahi eta ari sunat Allah qala ngawaler Sayyidina Ali aliyun tegesna Sayyidina Ali kit manusari ilaih kana kawalan neme kit manusari ari itu sunnatullahi eta nyumputkeun kana kagorengan wa sareng ari itu kit manusari ma eta perkara apa parantos nyumputkeun hu kana itu ma saha annasu manusa anil hadithi tina perkara anu datang indah sahsin munggu seseorang fakit manusari maka ari nyumputkeun kagorengan wajibun eta wajib hukumna wakila sareng parantos dicarioskeun naon ma sunnatu rasuli naon sih hari kebiasaan Rasul qala ngawaler Sayyidina Ali karamallahu wajah al mudaratu bainan nasi kana kaul anu neme al mudaratu ari itu sunnatu Rasul eta ramah tamah bainan nasi di antara manusia kama barina tetep sapertoskeun perkara qala parantos ngadauh sabadum sebagian aulia ilah wa darihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim kana kaul anu neme wa dari sareng kudu ramah tamah anjeun him ka manusa madumta dina salagi langgeng anjeun fi darihim eta tetep aya di imahna itu nas wa ardi jeung kudu rela anjeun him ka itu nas madumta dina sepanjang langgeng anjeun fi ardihim eta tetep aya dina tanahna itu nas wakila sareng dicarioskeun naon ma sunnatu auliyaihi pertanyaan anu neme naon sih ari kebiasaan para walina Allah qala ngawaler Sayyidina Ali ihtimalul ada ari itu sunnatu auliyaillah eta mikul kana kanyeri anin nasi ti manusa wa kanu bari kabuktosan itu auliyaillah min qablina eta tetep ti sateacan urang sadaya minal umami nyatana pirang-pirang umat yatawassauna eta sok silih wasiatan itu auliyaillah ayu si tegesna ngawasiatan sabadum sebagian auliyaillah ba'don kanu sapalihna deui bitsalati hisolin kutilu pirang-pirang perkara wa yatakatabuna jeung silih tulisan itu auliyaillah biha kana itu salah satu hisol ayur silu tegesna ngutus itu ba'dahum kanu sebagian deui minal alkitabata kana tulisan kana surat bitil katsalati ku ieu tilu perkara ila ba'din kanu sapalihna deui paman mangka hari lapad man badalun eta jadi badal minismi kana tina isim lapad kana man tegesna ari saha jalma amila beramal itu man sayaan kana hiji perkara minal amali nu tetep itu se tina pirang-pirang amal la li akhiratihi pikeun akhiratna itu siman kafa mangka pasti bakal nyekapkeun huka itu siman sa Allahu Gusti Allah amro dinihi kana urusan agamana siman wa dunyahu jeung kana urusan dunyana siman afahuwa tegasna mangka ari itu siman fi hifdillahi eta tetep aya dina penjagaan Allah taala mahalur Allah fi jami'i ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkahna siman waman sareng ari saha jalma asana eta ngaluskeun itu siman sarirotahu kana
anu nyumput ti dirina si iman aya dhamir qalbi tegasna anu nyumput tina hatena si iman ahsana maka pasti bakal nyaekeun sa Allah Gusti Allah ala niyatahu kana anu dohir ti itu si iman fadhahiru maka ari anu dohir ya dulu eta sok nuduhkeun itu dohir alal batini kana perkara anu nyumput waman jeung ari saja ma aslaha eta ngaluruskeun itu si iman makana perkara bainahu tetep itu ma di antara si iman wa bainallahi jeung di antara Allah bi an amila tu secara yen beramal itu si iman amalan kana hiji amalan holison anu bersih minariai tina ria wal ujbi jeung tina ujub wa tasmi'i jeung tina sum'ah tina narsis hayang ka kuping ku batur aslaha mangka pasti bakal ngaluruskeun sa Allah Gusti Allah makana perkara bainahu tetep itu ma di antara si iman wa bainan nasi jeung di antara manusia faman mangka ari sajal ma ahaba mika cinta huka itu siman sa Allah Gusti Allah ta'ala mahalur Allah ahaba mangka pasti bakal mika cinta huka itu siman saha al khalqu makhluk wal maqalatul hadiyatu wal isruna an aliyin radhiyallahu an kun indallahi khairan nasi sadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.